Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Di dieu simkuring sapara kanca ti kru YouTuber DS Channel rupina dongkap ka ieu patempatan aja silaturahmi kalersan Desa Ciulu itu nya ngohon dusun Cikukang Kecamatan Banyarsari Anger Kabupaten Ciamis lintas kabupaten urang ayeunanya kalayan urang dayana ieu tamu atanapi dongkap ka leresan Sanggar Seni Panggugah Rasa mohon kaleresan ieu Sanggar Seni teh anu di sesepuhan ku pangersana Ibu Raspi mohon salah sawios maestro rongeng gunung rupina mohon kulan resta atuh di dieu pamudah-mudahan simkuring ngiring ngaduakeun Sanggar Panggugah Rasa mudah-mudahan sing langkung nanyer sing langkung mancanagara rupina mohon malihanan insyaallah rupina numutkeun wartos kenging pangulem rupina ti luar negeri teh tebih pisan ti Australia kalersan mohon mudah-mudahan atuh sing aya dina kasalamatan sing aya dina kasehatan sing aya dina kalancaran amin ya robbal alamin. Anu langkung utami DS Channel sareng Sanggar Seni Panggugah Rasa sing langkung geget sing langkung layut sing langkung raket. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulanjana carita Sulanjana mangrupikeun carita rakyat anu ngalegenda di kalangan masyarakat Jawa Barat pada khususna anu ieu carita nyaritakeun asal usul Dewi Sri atanapi asal usul ayana pare di dieu kacarios Sang Dewi Sri nyaeta anu tilem mereka hirupan ka umat Pasundan khususna kalayan ka sakabeh manusia pada umum tah kumaha carios anu salengkepna sumangga urang titenan dina pagelaran papantunan atanapi seni pantun Sunda di DS Channel sumangga wilujeng sinaksena. Petet ijo kapudang kuasi kuning abang patuh ke daun sandang rawit ulune yalurik kurik dadanira kinawungan ya kadia bocah mawe kang kalung ningsur waring sungsang
para sadere ulah pati sok dieureuyang dangklang deng deng buah kopi kang uyan dararang geuyan ari dangklang deng deng Palias nepi ka dengdeng buah kopi DS channel sok rarang geuyan ingkeun para sadere Mangga kakersana Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Haji Nanang Permana SH diantos di Sanggar Budaya Panggungan Rasa. para sadere ulah hati sok diheureuyan Bismillah sejang awitan nyebat asmana Pangeran Gusti anu Maha Rahman istighfar anu munggaran muga masing jadi tutumbalan astagfirullahaladzim 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 Mang Dedi menang 40 kali astagfirullahaladzim tiluhur kasang rumuhun kahandap kasang batara kabatara kabatari kabatara nagaraja kabatari naga gini batara pangraksa nagara batari pangesi nagri pun ampunnya perlu pangabakti agungna ka para karuhun khususna karuhun Sunda nu mangkuk di pajajaran kaler kidul kulon wetan luhur handap gigir hareup tukang singa jajar sakabehna ngajajar tekad ucapna ngajajar rengkak polahna ngajajar renghap sarapna ngajajar raga rasana ngajajar jisim jeung kuringna agungna ka para luluhur tegesna kasang Hyang Prabu Siliwangi anu mangkuk di pajajaran Sri Maduga Maharaja Laras Duka Sohor Gagah Sakti mangkuk di pajajaran ieu sewu putu nyuhunkeun sabda suara sareng kamampuhanana pilih aya kirangna pilih aya lepatna pilih aya awona ugi syariatna dipanglereskeun pangsaekeun pangjaringkeun kalayan teu hilap kanu mangkuk di ieu lembur nu ngaheuyeuh ieu dayeuh nu ngaraksa ieu nagara pada syariatna Laras lahirna pamarentahan batina ka para goib sadayana ti kideuna masing tungkul ti wetana tong mancangah ti kalerna sing ngareret ti kulon masih ngadongdon pangnyingkirkeun pangnyingkahkeun pangjagakeun pangriksakeun singkirkeun tina kasedih singkahkeun tina kasusah
kasedih rejeng kabingung sing diganti ku kabunga. Runtun bayu rahayu bayu panyiliran hurip bayu pangayoman sukma bayu jatining walakri bayu mawat kawaluyaan waluya sanagarana salamet sadairahna rahayu anu lemurna pun ampunnya para pungkasan Raja Pamunah urang teh ngagaduhan sumpah janji sumpah suci anu hamo unggut kalinduan anu hamo gedag kaanginan anu hamo laas kahujanan nyatana sumpah anu geus nyata janji anu geus bukti sahadat anu kawarti sahadat tauhid kalayan sahadat rasul anu unikna kurang leuwihna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bray atuh caang padang narawangan lalang seawang kabagjan kiwari kabuka urajah Pamunah kalayan dipungkas ku sahadat mudah-mudahan sing aya dina karahayuan satu tuluina salamet nu disejakna cunuk kana waktu anu rahayu ninggang kana mangsan utama nitis wanci nu mustariki dalang pantun baris babar carita urang nyarioskeun anu aya di kahyangan jonggring salakas warga loka sang dewa guru atanapi sang hyang utipati batara guru dipun adep dening ingkang raka duta kabayan dewa Panji Narada oge teu kantun batara surya batara samu batara besuki teu kantun sang hyang dewa anta kitu kajaan dianana dangu-dangu ngandika ieu sang hyang batara guru pramesti pangandikan leuleui keudeu alis manis melas melis mekaten ngandikani Kakang Panji cing kapayun calikna satata sareng kaula Kang oh ladan adi guru unyuk sumanga ya pun kakang nyangakeun semah pangabaktos ti luhur sausap rambut di handap saimas dampal di gigir satu pamider atuh bilih aya kalepatan akang ageng sumawenten alit mugi adi agung cukup lumur jemar hampurana anu ditedak kitu adi guru di antawisna saling maklum wae jeung kaula Kang aya naon atuh adi guru ieu teh purwa nyaur dina waktuna ngondang dina mangsana ngangkir dina wancina kitu ta adi ke heula Kang salse we Kang Batara Indra putra panjenengan pun Batara Indra nyangakeun semah pangabaktos ditarima kasih oge kahunyuk wa ih ditarima anak oa cu anak cagar alam aduh kanca bahagia ieu teh uwa teh duh bahagia wa menawi ayeuna teh uwa teh kabeneran ieu teh heuh diangkir dina wancina dionang dina mangsana ku adi guru heuh dina cuaca anu sakieu endahna ieu teh di Karaton Himawat menawi gitu tah
aya naon atuh teh adik guru ke heula Kang itu geuning siga si Dewa Anta anak ing anak ama putra panjenengan pun Sang Hyang Anta nyangakeun pangabaktos kahunyuk panjenengan nun ditarima kasep oge kahunyuk wa ditarima ucuk ditarima heubeul ka dieu tong camewok we di juru di deui bareng jeung si Dedi jeung tukang goong wae ulah babarengan jeung si eta tah tukang goong nyala wedor si eta mah mending di dieu ya jeung si Nen bareng heueuh kaok si eta mah uyos we di dieu wa tah ayeuna kieu adi guru atuh pala putra parantos kempel sadaya cing cobi aya naon atuh ieu teh pangna ngangkir dina wanci ngonang dina mangsa kieu Kakang Panji yen urang di kahyangan oge teu eleh di alam dunya urang di kahyangan teh nyaeta ngayakeun pangwangunan anu eta pangwangunan teh nyaeta tegesna di Tegal Ramat Kapanasan nyaeta urang ngawangun hiji tatapakan pikeun nyaeta peristirahatan atawa pila para dewa paniisan Kakang Panji kantenan da si Gaga oge ai balik manggung eueuh paniisan teh sok ka mana karep si eta geus Kakang Panji tong luar ting tina tetekon nah adi keun esa kieu mah atuh wajar saat kieu Kakang Panji urang ngawangun hiji patempatan keur paniisan para dewa ngan meureun para dewa sakabeh ulah cieut kanu hideung ulah naon ponteng kanu koneng urang sarerea urang tegakkeun hukum adil di dieu leres adil hukum adil teh nu dimaksud kumaha ieu teh tah urang setiap-tiap anggota dewa atanapi dewan mun cek ayeuna mah ulah rek berpangku tangan ulah hayang ngeunah-ngeunah yu urang pada nyumbang demi pangwangunan di ieu kahyangan jongring salaka swarga loka papatungan mun cek bahasa ayeuna mah Kakang anu kuat artos ku artos dawuh leres pangandika adi guru anu didawuhkeun ku salira kahartosna kupun Kakang estuni ngageleser kana mamanahan da memang kudu kitu adi ari hukum adil mah teu indungan teu bapaan teu anak teu indung teu bapa teu alo teu emang teu sanak-sanak acan lamun aya nu kurang adil mah dituntut bae kitu meureun adik guru geus teh karmu nah dileuwihan we teh kakolot pamali teh mantak hapahui teh kikituan teh teh biasa ngaleuwihan Kang Dalang ngaleuwihan eta biasana ge ieu Kakang Panji saurang dewa kudu nyumbang tatapakan emas anu gede na 3 kintal amuing saalit ya tah ti saurang dewa ayeuna sedengkeun dewa teh aya 4.444 dewa tah di dieu meureun kari ngitung sakali 3 kintal meureun sabaraha sabaraha ton tah kira-kira 4.444 bae kali 3 ngalilieur adi ngalilieur ka Akang atuh eta mah mangkaning Akang dutaning sawarga can boga kalkulator ieu teh eleh ku sinen deuleuh sinen mah loba kamajuan tah nanging di dieu
teu heran kalayan teu aneh satiap aya kajantenan pasti aya pro aya kontra kitu deui di kalangan para juwatamara sanga juwatamara ulu manten bayar baya kitu kaayaanana di dieu Batara Surya ngajukeun usul adeuh hatur pangapunten ama guru oge ua naon Surya naon Kasep ari mungguh kanggo sadayana mah tiasa bae ama oge ua tiasa nyumbang sadewa 3 kintal tatapakan emas mung ieu abdi mah kapundulur dewa anta da bubuhan wujud nage kitu pan wujud mangrupakeun sato awak orai paribasana pundulur dewa anta da ai sumbangan mah nya kanca ai nurutkeun kaula mah kudu adil mun ceuk ti dituna kudu kitu rek nu mampu rek nu mampu rek nu henteu anger sumbang mah eta mah kewajiban teu tiasa kitu saderek teu tiasa tetep keadilan kebijaksanaan kudu dipake kapan dina Pancasila oge kebijaksanaan aya eta teh dalam permusyawaratan ya nah make mamawa kainya ulah Batara Brahma teu satuju ieu teh ya sarapan mulu kudu setuju nah atuh ieu teh kumaha ieu teh di dieu Sang Hyang Dewa Anta ngandika tobat teuing ama oge ua sewu ulah janten penuh laksa ulah janten duka saketi ulah janten rengating penggalih wireh putra panjenengan mangarumaoskeun makhluk anu lain tukituna punut bae naon sakamampu putra wah tobat kumaha adik aduh aya kebijakan teh kira-kira cing kinten-kinten aya kebijakan kanggo nu kieu ieu adil teh bukan berarti rata adil teh lain ngandung harti rata kanca aduh kumaha ieu tah atuh kieu we ceuk tadi oge adil mah ulah ponteng kanu koneng ulah cieut kanu hideung anger bae tetep bae Sang Hyang Dewa Anta kudu nyumbang emas tatapakan 3 kintal atuh di dieu kajantenan di swarga loka jongring salaka upami saur bahasa istilah ayeuna mah kajantenan pergolakan di antawis para juwata hampir kajantenan peperangan di antawis para dewa mung di dieu Sang Hyang Anta sadar diri kitu kajantenanana Agung cukup lumur jemar hapunten anu ditedah atuh kieu we ayeuna mah putra bade lunta ka jagat raya Pramudita bade ngalaksanakeun tapa mamanawian we puter teh kenging wewengan kedah nyumbang kedah kumaha carana ampun ama oge ua rampung dawuh tutas pangandika katigas kantun pinara Kasep bral wae atuh ari kahayang hidup kitu mah daripada ayeuna para dewa peperangan merebutkeun paisan kosong paripaosna ama langkung sae putra we nu ngelehan putra bade tatapa di jagat raya Pramudita mangga dikantun linggih
Kung Jona ulah sok mitinang bentang bisikan Alah. Leser. bisikan limpudan mega hatente Alah. waleh melang aringgis tekapi boga Geleser. betei lebet sersirem dilebak 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 seratam gerak-gerak ditampi dina hanjakan Alah. hanjakan Sorodot. Sorodot. Toma. Mamah Raspi aya cu Aya di pengker menawi. kumapi warasan nana mun nyimpen mun nyimpen katucar hideung kumapi wasenana mun arep baturai dina mun arep oh hey kang uyana deui aya hey mun arep baturai dina eta rende beureum eta rende hidup renda kayas sulam tangan renda kayas da sulam tangan caca marica ari beki hapa eta naonana eta beki nineng lawas kaedan da kaedan tibatan mah naonana dalam gabung mendinggekan baros baik mendinggekan da baros baik tibatan nabi di pasu mendingge tacias wae geningan mah mendingge tacias wae araraya Arare. payun sama Aya Kang Ucan, aya Kang Uyan. mun hirup sewang-sewangan